Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dina ieu kasempatan urang sadayana neraskeun kana ngabahas bab isim tabe anu seueurna aya 4. Isim tabe nomer kahiji teh naat, nu kadua atap, nu katilu taukid, nu kaopat badal. Da ieu urang rek ngabahas bab naat. Jadi ari ngaran naat teh aya naat hakiki, aya naat sababi. Naat hakiki nyaeta wa huwa ma yarfa'u isman domiron mustatiron ya'udu ila man'utihi. Hartina ma yarfa'u naat anu ngaropakeun isman domiron kana isim domir, mustatiron domirna domir mustatir, ya'udu ila man'utihi anu mana ieu domir mustatir balik rujukna kanu jadi man'utna. Tingali saperti contoh jaa geus datang, saha jaidun jaid, al-aqilu anu boga akal ieu jaid. Ta ieu nu jadi contoh naat hakiki teh al-aqilu. Al-aqilu tarkibna jadi naat. Man'utna jaidun. Ta ieu man'utna lapad jaidun. Tingali jaa geus datang saha jaidun jaid. Ieu jaa kalimah fi'il. Jaidun tarkibna jadi fa'il. Al-aqilu anu boga akal ieu jaid. Ta ieu al-aqilu tarkibna teh jadi naat. Man'utna lapad jaidun. Jadi aya naat aya man'ut. Man'utna lapad jaidun. Ari naat kabagi kana dua, hiji aya naat hakiki, dua aya naat sababi. Ari ngaran naat hakiki nyaeta naat anu ngaropakeun isim domir mustatir anu balik rujukna kana man'ut. Tingali dina al-aqilu. Al-aqilu anu boga akal ieu jaid. Ta ieu al-aqilu teh naat. Ta ieu naat ngaropakeun kana isim domir mustatir takdirna huwa. Ta ieu huwa rujuk kana jaid, kana man'ut. Ta ieu contoh naat hakiki. Sakumaha anu kamari dijelaskeun ta ayeuna rek ngalincak kana naat sababi. Ari ngaran naat sababi nyaeta wa huwa ma yarfa'u isman dohiron mudofan ila domirin barijin ya'udu ila man'utihi. Hartina naat anu ngaropakeun kana isim dohir. Anu ieu isim dohir diidopatkeun kana domir barij anu balik rujukna ieu domir barij kana man'utna. Contoh jaa geus datang,
saha Jaidun Jaid. Al-aqilu anu boga akal saha abuhu bapakna ieu Jaid. Taya nu jadi contoh naatna teh al-aqilu abuhu. Taya al-aqilu naat. Jaidun man'ut. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid. Ieu jaa fiil, Jaidun fa'il. Al-aqilu anu boga akal tu naat sifat tina Jaid man'utna ieu mausupna Jaid. Al-aqilu anu boga akal saha abuhu bapana Jaid. Taya naatna sababi. Naon sabab ieu naat lapad al-aqilu ngaropakeun kana isim dohir tah ngaropakeun kana lapad abu. Abu ropa alamat ropana wau sabab isim 5. Ngaropakeun kana isim dohir nyaeta lapad abu bari ieu isim dohir mudofan ila domirin barijin. Ieu lapad abu diidopatkeun kana domir baris. Ai baris teh katingali kitu ngabungkeuleuk hu beda jeung ieu domir mustatir. Teu aya domiran ngan lamun ditakdirkeun aya huwa, ieu mustatir katutupan. Ta ieu mah naat anu ngaropakeun kana isim dohir, ta ieu lapad abuhu, lapad abu gitu isim dohir abu. Ropa ta diropakeunna ku naat lapad al-aqilu. Aya logat saha ieu abu fa'il tina lapad al-aqilu. Sabab al-aqilu isim fa'il. Ari isim fa'il segat isim fa'il bisa amal sakumaha fiilna engke dina alfiah. Ta ieu abu isim dohir anu diropakeun ku naat lapad al-aqilu bari ieu isim dohir lapad abu diidopatkeun kana hu. Anu ieu hu balik rujuk kana Jaid anu jadi man'ut. Ta ieu disebut naat sababi. Lamun kamari dina naat hakeki, aturan naat hakeki teh nyokot 4 tinu 10. Jaa geus datang saha Jaidun Jaid. Al-aqilu anu boga akal ieu Jaid. Ta ieu al-aqilu naat tina man'ut lapad Jaid. Ari aturan naat nyokot 4 tinu 10. Nu kahiji wajah i'rob al-aqilu ropa. Jaidun ropa. Ropa pada ropa. Nu kadua mudakar pada mudakar. Lalaki mudakar teh. Nu katilu muprod pada muprod. Nu kaopat makrifat pada makrifat. Jadi ieu naat sakumaha man'ut tina 4 perkara. Tak aya bahasa nyokot 4 tinu 10. Ropa pada ropa, muprod pada muprod, makrifat pada makrifat, mudakar pada mudakar. Sakumaha nu kamari ieu naat hakeki. Beda jeung naat sababi. Ari naat sababi mah ieu al-aqilu jadi naat, naatna naat sababi. Sabab al-aqilu ngaropakeun kana isim dohir lapad abu. Ieu abu ropa alamat ropana wau sabab isim 5. Ngaropakeun kana lapad abu bari ieu lapad abu idopat kana isim domir anu baris katingali gitu hu ta aya tulisanana. Eta baris disebutna. Idopat kana domir baris ta anu domir baris ieu rujukna balik kana man'ut lapad Jaid. Ieu naat sababi.
lamun naat hakiki aturanana nyokot 4 tinu 10 tak ari naat sababi mah kudu akur ieu naat sababi al akilu naat kudu akur ejeng manut ejeng jaid dina wajah i'rob. Berarti lamun ti dieuna jaidun ropa ieu naat kudu ropa, lamun ieuna nasab ieu oge kudu nasab, ieuna khopad ieu oge kudu khopad, akur sakumaha jeung ieu. Lamun ieuna ropa naatna ropa, ieuna nasab naatna nasab, ieuna khopad naatna khopad, sabab naat kaasupkeun kana isim tabe. Berarti dina naat sababi naat jeung manut kudu akur dina wajah i'rob hiji tah akur dina wajah i'rob jeung kudu akur dina makrifat atawa nakiroh. Ieu al aqilu makrifat, ciri makrifatna aya alif lam. Ieu jaidun makrifat, ciri makrifatna ngaran, isim alam ngaran. Anapun dina mudzakkar muannas antara naat jeung manut ieu teu kudu akur dina mudzakkar jeung muannas. Tapi nu kudu akurna antara naat jeung anu diropakeun ku naat. Tanu kudu akurna ieu, lamun ieu al aqilu mudzakkar maka ieu anu diropakeunna oge kudu mudzakkar. Lamun ieuna muannas, ieuna oge kudu muannas. Sedengkeun ieu al aqilu mudzakkar maka ieu abu mudzakkar. Ta ieu hu anu domir balik kana manut ieu kudu akur dina mufrad tasniyah jama oge mudzakkar muannas. Arti nepi ka dinya. Piraku teu ngarti, tinggal heula dina bor. Hapus heula naat sababi. Hapus heula naat sababina. Contoh deui. Ro'aitu ningali kuring. Ro'aitu ningali kuring. Ieu ro'a kalimah fi'il, ieu tu fa'il isim domir. Wukuna mutakalim wahdah. Ro'aitu ningali kuring. Hindan. Hindan ka hindun. Ieu maf'ul bih. Jadi maf'ul bih mah kudu tumiba sabada fi'il fa'il. Jadi objek mun dina subjek predikat objek maka ieu teh hindan teh objek maf'ul bih teh. Ro'aitu ningali kuring hindan ka hindun. Al-akila. Tuh, al-akila tuh kudu akur. Ieuna nasab, maka naatna oge nasab. Al-akila anu boga akal. Saha abuha bapakna ieu hindun. Tanu jadi contoh naat al-akila. Ieu naatna naat sababi. Sabab ngaropakeun kana isim dohir nu diidopatkeun kana domir bariz bari balik rujuna kana manut kana hindun. Ari aturan naat sababi nyokot 2 tinu 10. Mana wajah i'rob al-akila nasab hindan nasab. Jadi ieu nuturkeun i'rob ieu. Lamun ieuna nasab berarti naatna oge nasab. Nu kadua makrifat pada makrifat. Mun ieuna makrifat naatna kudu makrifat. Mun ieuna nakiroh manutna nakiroh naatna oge nakiroh.
Jadi teu kudu akur dina mudakar muannas. Antara naat jeung manut teu kudu akur dina mudakar muannas. Hindan ieu muannas tuduh ka awewe. Al akila mudakar. Dalamun muannas nama al akilata. Jadi naat jeung manut teu kudu akur dina mudakar jeung muannas. Tah nu kudu akur dina mudakar jeung muannas mah antara naat jeung isim dohir anu diropakeun ku naat. Ieu al akila mudakar, ieu abu mudakar. Tah ieu domir abu anu diidopatkeun kana domir baris, tah ieu domir kudu akur jeung manut tina wukuna. Lamun ieu mufrodah muannasah goibah maka ieuna kuha dina isim domir. Paham? Contoh deui naat sababi. Ro'a itu hapus lah. Ro'a itu ningali kuring. Bakron ka mang bakar. Ro'a itu fi'il fa'il, bakron maf'ul bih. Maf'ul bih kudu nasab. Bakron nasab, alamat nasabna fathah. Al akilata anu boga akal. Saha tuhu dulur awewena hindun bakrun. Ro'a itu ningali kuring. Bakron kabakar. Al akilata anu boga akal. Ta logat naat anu rata-rata. Al akilata logat naat anu. Ngan teu sakur anu logat naat. Al akilata anu boga akal. Saha tuhu dulur awewena ieu bakron. Ieu naatna naat sababi. Naon sabab? Sabab ieu naat lapad al akilata ngaropakeun kana isim dohir lapad uhtu. Anu ieu isim dohir idopat kana domir baris lapad hu. Anu ieu domir rujukna balik kana manut kana bakron. Saha uhtuhu dulur awewena ieu bakron. Aturan naat sababi nyokot 2 tinu 10 hiji wajah i'rob. Lamun manutna nasab, naatna nasab. Bakron nasab, al akilata nasab, alamat nasabna fathah sabab isim mufrad. Lamun manutna ma'rifat, naatna kudu ma'rifat. Bakron ma'rifat sabab isim alam, ngaran. Al akilata ieu naatna ma'rifat sabab kaasupan alif lam. Nah, nyokot 2 tinu 10. Ngan dina anu diropakeun ku naat nyaeta lapad uhtu ieu kudu akur mufrad jeung muannasna. Al akilata anu boga akal. Saha uhtu tah. Al akilata muannas, aya tak tanis. Ieu uhtu muannas sabab dulur awewe. Jadi kudu akur dina muannas mudakarna naat jeung isim dohir anu diidopatkeun ku naat. Isim dohir anu diropakeun ku naat. Al akilata anu boga akal muannas. Saha uhtu dulur awewena. Muannas jeung muannas. Tah ieu isim dohir anu diidopatkeun ku isim dohir anu diropakeun ku naat ieu kudu akur. Lamun ieuna mudakar maka ieuna kudu mudakar. Mun ieuna muannas ieuna kudu muannas. Tatuli domir ieu mudhof ilaih
tina ukhtu. Jadi ukhtu diidopatkeun kana domir. Ta ieu domir kudu akur wukuna sakumaha man'ut. Sabab ieu man'utna mufrad mudakar, maka ieuna mufrad mudakar kuhu. Ieu disebut naat sababi. Jadi ngaran naat sababi teh ma yarfa'u isman dohiron mudofan ila domirin barijin yaudu ila man'utihi. Mana-mana naat al akilata naat anu ngaropakeun kana isim dohir. Nah, i al akilata ngaropakeun kana ukhtu. Anu mana ieu isim dohir diidopatkeun kana domir barij. Nah, ieu domir barij. Anu ieu domir barij yaudu liman utihi ilaman utihi, balik rujuna kana man'ut. Ieu disebut naat sababi. Aturan naat sababi, naat jeung man'ut nyokot 2 tinu 10. Hiji wajah i'rab, nu kadua ma'rifat atawa nakiroh. Ieu nu kapilih ma'rifat pada ma'rifat, nasab pada nasab. Jeung antara naat jeung isim dohir anu diropakeun ku naat ieu kudu sarua. Mudakar mudakar, mun muannas muannas. Ieu al akilata muannas, ukhtu muannas. Kudu sarua, kudu muwafaqat, kudu akur. Ta ieu isim domir, ieu isim domir anu balik kana man'ut, wukuna kudu akur jeung man'ut. Mun ieuna mudakar, ieuna oge kudu tuduh ka mudakar. Mun ieuna muannas, ieuna oge kudu tuduh ka muannas. Paham? Eta naat sababi. Beda jeung naat hakeki. Nah, naat hakeki. Contoh ieu we. Ro'a itu ningali kuring, bakron kabakar. Al akila anu boga akal. Ieu bakar. Nah, tadi ieu. Ta ieu mah naatna hakeki. Naon sabab ieu naat ngaropakeun kana isim domir. Anu eta domir rujukna balik kana man'ut. Al akila anu boga akal ieu bakar. Ta aya rujuk. Ta ieu isim domir, domirna mustatir. Lamun naatna naat hakeki aturanana nyokot 4 tinu 10. Hiji wajah i'rab, nasab bakron nasab, al akila kudu nasab. Nu kadua lamun bakron mufrad, al akila kudu mufrad. Lamun bakron tasniyah, al akila kudu tasniyah. Lamun bakron jama, al akila kudu jama. Sedengkeun ieu bakron mufrad, maka al akila mufrad. 2. Nu katilu bakron ma'rifat, maka al akila ma'rifat. Lamun man'utna nakiroh, naatna kudu nakiroh. Tah 3, tah berarti ma'rifat pada ma'rifat. Nu kaopat mudakar pada mudakar. Bakron mudakar da lalaki, al akila mudakar, da muannasna al akila mah al akilata. Berarti aturan naat hakeki nyokot 4 tinu 10. Aturan naat sababi nyokot 2 tinu 10. Ngan engke dina naat, dina isim dohir anu diropakeun ku naat eta kudu sarua, kudu akur. Lamun naatna mudakar, maka isim dohir anu diropakeun ku naat kudu mudakar. Lamun naatna muannas, isim dohir anu diropakeun ku naat kudu muannas. Ta isim dohir idopat kana domir, anu domir balik kana naat rujukna. Ta ieu kana man'ut gitu rujukna. Lamun man'utna mudakar, maka domirna oge kudu mudakar. Mun man'utna muannas, domirna kudu muannas. Mun man'utna tasniyah atawa mufrad atawa jama, ta domirna oge kudu tasniyah atawa mufrad atawa jama. Jadi intina naat teh kabagi 2, aya naat hakeki. Ngaran naat hakeki ma yarfa'u isman domiron mustatiron yaudu ila man'utihi. Naat anu ngaropakeun isim domir mustatir anu balik rujuk kana man'ut. Aturan naat hakeki nyokot 4 tinu 10.
hiji wajah i'rab, nu kadua ma'rifat nakiroh, nu katilu mufrad tasniyah jamak, nu kaopat mudzakkar muannas. Nu kadua naat sababi. Ngaran naat sababi ma yarfa'u isman dohiron mudofan ila domirin barijin yaudu ila man utihi. Naat anu ngaropakeun isim dohir anu diidopatkeun kana domir bariz anu eta domir bariz balik rujuk kana man'ut. Aturanana man naat sababi nyokot 2 tinu 10 nyaeta wajah i'rab jeung nakiroh ma'rifat. Ngan engke dina isim dohir anu diidopatkeun kana isim domir anu diropakeun ku naat, tah eta isim dohir anu diropakeun ku naat kudu akur dina mudzakkar jeung muannas, tah domir anu balik kana man'ut kudu sakumaha wuku man'ut. Kapaham nepi kadinya? Tinggal bulak balik tingali dina bor. Wallahu a'lam bishawab.